يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala nyarita itu Bahram. Ari mane boga kahadean deui nu sejen henteu dan nu dicaritakeun mah doraka malulu, doraka hungkul. Qala nyarita ieu Bahram naam muhun nya aya menyebutkan ayah kahadean teh cik manehna sugan ieu teh kahadean gitu. Dan nu dicaritakeun mah lain kahadean wungkul sugan ieu mah alailata dina itu peuting. Pada malam itu gitu. Hujan rincik-rincik. Alati anu wati itu anu ngalekuy kaula pihak dina itu malam dina itu lati ngalekuy ibnati ka anak kaula anak awena siap-siap eta anakna daek deh jaat tah datang anu ngaganggu saha imro'atun hiji randa itu benar randa ya imro'na geusina randa ya orang ranca udik deh cenah imro'atun hiji awewe muslimatun anu muslimah anu Islam min ahli dinika ti ahli agama anjeun aya randa cenah datang pas beutingan harita teh tusriju anu ngahurungkeun lampu tusriju anu ngahurungkeun obor itu imro'ah dalil lampu mereka obor mereka eta sok dipake muharaman teh pawe min siroji tina lampu kaula katingalina ti peuting-peuting gitu nya kaula teh kapas saya di calana deui da di luar curiga ieu meureun maklum ngaranna ge nu hajat loba kene duit meureun ya aya ibu-ibu katingalina teh kokoretak teh ngahurungkeun lampu tina cempor kaula paau kodak tuluy ngahurungkeun itu imro'ah tuluy ngahurungkeun itu imro'ah asiroja kana lampuna wa kharajat jeung kaluar itu imro'ah ai geus kitu teh kaluar manehna teh meureun dihareupeunna teh meureun aya garasi mun urang mah asup kana jero garasi garasi lagi meureun dina pager awi baheum teh nyaho kaluar itu imro'ah paat tuluy mareuman itu imro'ah hu kana itu siroj eta siroj teh hartina lampu teh obor matak mang siroj rata-ratana cararang beungeutna bercahaya siroj teh sirojuddin lampu agama nempona tongku panon atuh ku hate warojaan jeung balik itu imro'ah eta randa teh tadi ngahurungkeun lampu tuluy manehna teh di pareuman geus ngahurungkeun teh tuluy balik deui pada kholat tuluy asup deui itu imro'ah geus kaluar asup deui kaluar di asup deui terus kaluar ka jero geus kaluar nya tapalu barianan migawe tapalu bari migawe itu imro'ah misla dalika kana saumpamana itu isroj ngahurungkeun gitu misla dalika kana pantarana itu madkur gitu lah aneh panjelema teh mawa obor pareum ngaranna ge meureun jiga urang pareum lampu we hayang naon teu boga mun urang mah korek gas datang kadinya ngadon ngahurungkeun dina tempat batur balik deui aing geus kitu teh pareum deui kumaha di pareuman ngahaja sorangan asup deui urungkeun deui balik di pareuman deui ieu jelema teh naonan gitu boa-boa ieu nek noong tapalu misla dalika salah samarrotin kalawan 3 kali bulak balik kikituan wae pakultu tuluy nyarita kaula pinapsi dina jero hate kaula ngomong dina hate teh
jigana la alla hadhil mar'ata jasusatun lususi la alla hadhil mar'ata boa-boa ieu awewe teh jangan-jangan gitu ieu wanita teh jasusatun lususi eta mata-mata maling jigana mata-mata malingna di tukang geus persiapan meureun ngontrol situasi bisi aya CCTV di tempoan wah curiga pakharajtu tuluy kaluar kaula ngalakuin encan tah da meureun teu ngeunah ngalakuin di luar aya curiga nu rek maling mah anas keur pulen-pulenna tuluy kaula teh kaluar khalpaha dina satu kangen itu mar'ah maksudna nutur-nutur manehna rek ka mana initna ieu jelema teh ya dari sangka mata-mata maling teh palam madakhalat tuluy dina waktu asup sahahia itu mar'ah eta randa teh asup manzilaha ka imahna itu mar'ah ternyata didinya manehna kaget teh ala banatin ka pirang-pirang anak awewe laha naon bogana itu mar'ah ternyata di jero nate manehna boga barudak laleutik keneh barudak awewe laleutik keneh kulna anu nyararita itu banat laha ka itu mar'ah ceuk eta budak leutik nu di jero imah teh pas kadatangan ku eta ibu-ibu ya ummah oh geuning indungna ya ummah he ma gitu ma abdi hei ma abdi umi abdi diganti ya rek bola ku eta kuha hal ji'ti lana bisai'in fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun minal ju' hal ji'ti naha datang anjeun naha ngadatangkeun anjeun lana pikeun kami naha ngadatangkeun anjeun lana pikeun kami bisai'in kana saperkara dahareun bisai'in kana perkara dahareun nah balik teh mawa dahareun fa innahu dasanya nakalakuan lam yabqa eta henteu tumetep lana pikeun kami naon tokotun kakuatan atawa kemampuan naon tokotun kakuatan wasobrun jeung kasabaran kami teh geus teu kuat geus teu sabar tina sabab naon minal ju'i tina sabab lapar ayeuna mah nyanak tuangeun teu kami teh geus teu kuat lapar geus 2 minggu teu dahar aduh gila teh nya paingan eta ibu-ibu teh tadi teh jiga nu heueuh datang kanu anyar hajat balik deui datang deui balik deui meureun eta teh sing orang keur mikir tadi mah rek ngeclok meureun rek ngeclok atuh teu boga dahareun ngaranna oge padamiat tuluy mun urang mah ngucur padamiat tuluy ngucur naon ayeuna dua socana itu mar'ah eta indungna digeruan kudu jadi budak pas gitu mata kade ya bisi urang komo hajatna urang loba beas loba naon inget kade sakurilingeun bisi aya anu naon heueuh nu kalaparan rek ngeclok era da ti heula ge ngeclok teu dibere da meureun rek mayar ti mana numpun lagi katuh kira-kira aya jelema nu rek ngeclok ka manehna bayangan keur mayarna eueuh geus tong dibere ngeclok atuh bihikeun we medit ya nya pada miat ayeuna tuluy ngucur dua panonna waqalat bari nyarita itu mar'ah ceuk eta ibu-ibu istahaitu min rabbi an as'ala ahadan dunahu khususan min aduwillah alladhi huwa majusiyun istahaitu isin abdi isin kaula isin emak teh gitu isin kaula min rabbi ti pangeran kaula min rabbi ti Gusti Allah gitu ti pangeran kaula isin kana naon an as'ala kana yen menta kaula an as'ala isin kana yen menta kaula ahadan ka hiji jalma ka saurang oge gitulah ahadan ka hiji jalma dunahu anu salianti Allah nu salianti itu Rabb jadi ibu nate wanita soleha jadi kami teh
era rek minta ka jelema teh nu dipenta ku kami teh oh diwak teh ka Allah we minta teh pan urang mah lain minta ka Allah teh sesa lamun kira-kira minta ka jelema geus da hasil kakara Gusti ya terakhir ka Allah terakhir urang mah aya kira-kira bisa keneh mah minta ka haji ono aya ka haji heula tadi itu Karancasari biasa we meeting ngadongeng heula sina seuri pas ujung-ujung nanti bade ngeclok 100 kumaha we ngaranna ge jelema butuh wajar lah ieu teu ngaranna ge da bisa jadi suatu saat urang nu boga pangabutuh mata bisi aya jalma butuh datang ka urang teh entong ngabayangkeun manehna butuh ka urang engke suatu saat mun urang dina posisi manehna urang kumaha hek teu ditulungan ku batur gitu ulah gede hulu mungkin keur sagala aya gitu kumaha lamun dibalikkeun kan dunia itu berputar gitu mana nanti ke mana nanti ke muter pada khususon kalawan khusus min aduwillahi ti musuh Allah jadi minta teh tetep ka Gusti isin lamun minta ka salian ti Gusti teh komo lamun minta teh min aduwillah ti musuh Allah Allah di anu huwa anu ari ieu Allah di majusiyun eta orang majusi komo ieu abdi rek dipentana ge jelema memang sagala aya ngan pedah jelema penyembah seuneu coba teu ngaku ka Allah ge urang rek mentana menta ka Allah kena bisi urang teh lamun menta kasalian ti naon menta kasalian ti jelema Islam jika urang nu ngarendahkeun agama urang coba urang sapertina ieu rek menta bantuan atau naonnya keur bantuan naon geuning sok loba minta bantuan lain ternyata nu mere bantuan teh jelema kafir ditingali batur mah rek nyieun tempat ibadah ge pepenta puruluk 2000 perak seperti nanti dia terlebah dinya teh mata ieu teh dicontohan ku ibu-ibu ieu duh kami teh teu wani era rek minta kasalian ti Allah teh komo nu dipetana ge Islam lain manehna musuh Allah teu hayang boro-boro salat ngaku ka Allah lagi henteu kari-kari urang minta bantuan ka anjeun pan kabayang itu nanti alah eta jelema cenah manehna ngaku boga pangeran Allah unggal poe disujudan tapi ternyata boga pangabutuhna lain minta ka pangeran minta ka kami pan kira kitu bae deuh mata rada aduh tamata urang nu pangheulana bisi boga pangabutuh teh sok tong waka minta ka jelema der heula sabisa-bisa urang munajat ka Gusti Allah sagala dibaca sabisa-bisa sok maca naon sugan tah maca Quran 30 kali khatam sugan tah kira-kira hubungan kakarak kata tangga gitu nyata urang mah kitu ka Allah teh di nomor terakhirkeun geus kira-kira ka itu ka dieu eueuh nya geus lah ge peuting ngerek tahajud dah da teu hubungan teh ya sugan doana inget keneh kola nyarita saha Bahromun itu Mang Bahrom teh nyarita pas naon manehna ngadenge percakapan indung jeung anakna oh ternyata ieu teh boga budak kalaparan duh tersentuh hatena ieu lain Islam ya hebatna barang bere teh di dieu ya mata ku Syekh Nawawi didongengkeun di dia Syekh Nawawi nu ngadongengkeun ieu teh cek Bahrom palam masami itu kalamah tuluy dina mangsana ngadenge kaula tuluy dina mangsa ngadenge kaula kalamah kana ucapan itu awewe mar'ah teh ibu teh karena ucapan itu mar'ah roja tu balik kaula ila dari ka imah kaula buru-buru kami balik ka imah udah maklum teh apa anu hajat mah loba ti ditu ti dieu minimal boga duit pan anu hajat mah balik ka imah wa akhadtu jeung nyokot kaula tobakon kana rampadan nyokot kana nyiru mun urang mah kitu kata nyiru teh pamala tuhu tuluy minuhan kaula hukan itu nyiru hukan itu tobak dipinuhan ku kaula min kulli syai'in tina saban-saban prakara dahareun wah segala aya di dinya teh naon burasna aya buras ya kacang aya naon sagala aya upana mah roti ngaranna ge jelema nu lapar moal loba naon da loba nu tubur tawar jelema lapar asli mah ta urang teh cenah dina adab-adaban dahar sing nepi ka lapar kumaha ari nu disebut lapar nalika dibere dahar geus moal tubur tawar eta ciri jelema lapar
lamun nawarkeun lapar hayu lah dar ditu jeung kieu tuh lain lapar sebenarnya gitu lain lapar sesungguhna da jelema lapar asli mah geus teu madulikeun deungeunna geus teu madulikeun jeung naon nu aya hareupeun habak tangkal caus geus dahar ieu jelema lapar nya kan di penjara mah nepi ka cucumbuk di dahar leuh lapar mata pantes lamun dina hukum fikih aya aturan mun urang cenah mutor banget lapar cek parisa mun eueuh-eueuh teuing demi ngabela nyawa urang sanajan nyempog atawa ngeureut pingping sorangan ge kajeun pingping sorangan disempog dahar atau bujur bisi gede teuing disopak ke urang teh ngan samemeh eta tong ka eta dangdaunan heula dahareun eueuh dangdaunan naon we sugat orai juga non tapi ulah dingeunah-ngeunah syaratna teh jadi lapar didinya patokan lamun urang teu dahar harita bakal ngancam kana nyawa urang bakal maot kakarak ngaranna darurat ieu mah karek lapar teh geus bae darurat aya bolet batur ya rambut teh ngono urang mah darurat bahasa ceuk urang sagala rupa oge niangan ubarkeun bae deui mah darurat heula darurat teh mana nu ngukurna saha pan aya ahlina darurat teh nepi ka mana patokanana ieu batasanana oh nu kitu mah can darurat atuh ke lamun nepi ka ancaman nepi ka nyawa mun teu ngadahar eta urang bakal maot terpaksa nu haram ge didahar maka ngadahar nu haram jadi naon jadi meunang bahkan keur ngabela nyawa mah jadi wajib ngadaharna ya teh gitunya matang tangan gitu saranna teh cenah dina adab-adaban teh ulah nepi ka sabeu padi mah sakedar nyalametkeun nyawa unggul ulah nepi ka sabeu ieu mah disamaraan nyahan masako naon atuh ngabeulem orai pan ngadorot teh nya teu meunang kena jadi beukingaan jika urang we kieu enak keur boga panyakit yo cenah darurat cenah neangan daging monyet naon dibolong diheunah-heunah ku manehna teh ila kali nanti geuning nu kitu ngeunah nya rarasan harita pernah ngadahar keleper monyet rarasaan teh angkerek meuli deui kade teh darurat ngaranna ge ieu mah hayo wae darurat teh keur ngancam nyawa unggul mun eueuh deui nu halal pan syaratna gitu disebut menang anu haram dihitung halal ketika nu halal geus eueuh panu halal ge loba keneh mata kurang ubar ulah pasang keduk-keduk cacing mah eta lain tipes kunaon cenah ku cacing lain ku abuya busiri di Bandung itu diharamkeun barang nu haram bisa dipake ubar naon bae eta mah bae bisa dipake ubar syarat pandi dina fikih aya aturanna syaratna teh di antara syarat dina fikih teh nalika obat nu halal geus eueuh deui iwati eta-etana iwati eta-etana mata teu meunang di dahar we parabkeun ka lauk mah ieu mah da atuh bari nya diparabkeun ka lauk nya bari dihample saware di daharan palingan teh beak para cacing teh dihakanan ku musuhna ya ulah sembarangan itu cenah ngupana mah golongan sasatoan nu haram-haram di bejaan ku batur teh nu ngabejaan ge da atuh da teu ngarti deui aya adab-adabanana aya adab-adabanana termasuk urang ke bisi awak nyeri cangkeng diurut kade ulah neangan awe nu geulis deui nu ngurutna teh teangan heula nu sajenis kalamun eueuh di tempat eta iwal teh atuh da aya ieu gitu tapi mana ieu aya nu peot aya nu neuheuner keneh tong milih nu neuheuner tong sepertina lalaki eueuh teh teangan nu peot gitu eta mah dorot ieu mah dipilihan nah belah ditu mah rada ieu keneh ieu rada neuheuner rada gurahay keneh nya nyulaget atuh diurut teh aya adab-adabanana aya adab-adaban oh da imam madorot aya batasan madorot teh tu bebas gitu madorot teh ade madorot na bahasa madorot teh ceuk urang nama gitu lain ceuk pikih gitu aya kitu teh pamalatuhu min kulli syai'in ku kaula dipinuhan eta rampadan min kulli syai'in tina saban-saban perkara kadaharan
Ari geus kitu wadahab tu jeung mangkat kaula binafsi teges nama diri kaula teu nitah batur kaula dipinuhan si nyiru teh disuhun ku manehna dibawa ka imahna ila dariha ka imahna eta marah dibawa ka imahna waktu kabayang jelema kalaparan dibere dahareun mata pantes lamun aya dauhan Tuan Si Abdul Qadir non mere dahar kanu lapar leuwih hebat tinimbang ngabangun 1000 masjid. Semangat mana sih orang jeung ngabangun masjid daripada mere nu lapar. Oh, pada masjid mah aya ngaran. Komo masjid teh dingaranan ku ngaran urang. Oh gitunya. Masjid Haji Ono. Haji Ono, masjid hamba Allah dalam kurung Haji Ono. Was hamba Allah tapi dalam kurungnya. Nah, cenah mere dahar nu lapar, najan jelema hiji. Dia saurang gitu. Mata teh kauntungan mun aya jelema kalaparan teh. Buru-buru mangulikeun huduk naon gitu tah. Mana wah. Qala ngadausa Abdullah bin Mubarak si Abdullah bin Mubarak cek si Abdullah bin Mubarak fakultu tuluy nyarita kaula lahu ka itu Bahrom dicaritaan kitu sugan ieu kahadean lain hada ari ieu khairun eta kahadean tah ieu mah kana kahadean kahalusan walaka jeung eta tetep pikeun anjeun jeung eta tetep pikeun anjeun al bisaratu ari kabar gembira al bisaratu ari pangbubungan ieu teh apaleun jelema teh pangna manehna neneangan si Bahrom teh sabab manehna nuju di Mekah teh kamari anjeunna nuju tawaf gitu ngimpen sareng Kangjeng Nabi naon bejakeun salam ti kami ka hiji jalma nu ngaranna Bahrom urang mana urang Baghdad bahkan Allah geus ridho ka jelema eta nepi ka 3 kali ternyata pas dikoer-koer di jelema teh ternyata naon tukang nyembah seuneu coba lain jelema Islam mata panasaran ditaliti nah aya jelema nepi ka meunang Allah ridho Kangjeng Nabi hayang manggugikeun salam berarti aya keistimewaan disebutan da saking bodoh teh atuh karana lain Islam disebutan ternyata paharaman melulu ngawinkeun anak ka anakna terus enon nyuguhan batur dina acara walimahan pas perkawinan anakna teh tuluy manehna ngawin ka anakna sorangan tapan dora kaunggul disangkana we meureun kahadean gitu teh ternyata aya nu terakhir naon mere dahar ka jelema nu lapar kur sakali-kalina harita tapi naon eta Islam mah encan tapi Allah geus ridho ulah nyepelekeun ka jelema nu berehan mata teh komo ieu mah geus Islam jelema nu berehan teh tuluy urang teh ada si eta mah berehan ge nyaho aing tuh pan urang masuk ningali teh kakurangan batur wae lamun batur nganggap kurang berarti urang ngarasa leuwih ngerasa soleh gitu di mana ya jelema ahli surga rumah sasoleh moal aya kumaha cenah kami cenah boga kabar gembira wa basartuhu jeung ngabubungah kami jeung ngabubungah kaulahu ka itu Bahrom jeung ngabubungah kaulahu ka itu Bahrom biru ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ku ngimpi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimpen sareng Kangjeng Nabi nu ngimpina seorang ulama besar nu ngimpina teh ulama besar wa qasastu jeung mun urang mah ngisahkeun kaula jeung ngisahkeun kaula alaihi ka itu Bahrom ngisahkeun kaula alaihi ka itu Bahrom ar-ru'ya kana impian Islamna encan tapi geus meunang kabar gembira urang Islam ti leutik iraha urang sugan aya datang kiai ka urang atawa RT wah ngimpi jeung Kangjeng Nabi hoyong diaturanan naon hoyong panggugikeun salam cenah ka anjeun ieu teh saperti teh nu bener ieu teh ira teh urang ieu jelema lain Islam tapi meunang salam pisah ti Kangjeng Nabi amalan on hiji barang bere kanu lapar padahal manehna lain Islam ternyata jadi sabab Allah ridho jadi sabab menang salam ti Kangjeng Nabi ai urang nu Islam teu paduli ka batur nya boro-boro menang salam di mana atuh berarti komo lamun nu Islam beureunan nu nulungan teh jelema kafir wae oge nepi ka kitu tanya
Matak nu Islam mah kuduna kudu leuwih berehan tinimbang jelema kafir. Ulah eleh berehan urang teh. Keun bae banda mah eleh ku jelema kafir, tapi berehan ulah eleh. Barang bere mah gitu. Pakola tuluy ngadauh, tuluy nyarita itu Bahrom, ceuk eta Bahrom pas ngupingkeun impian eta seorang ulama besar. Kumaha kaluar ngucapkeunana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngucapkeun dua kalimat syahadat. Amalna teh geus sakitu-kituna. Tuluy kumaha wa kharra jeung ngajungkel eta Bahrom. Pas ngucapkeun dua kalimat syahadat, anjeunna mah juralit min saati tina waktu harita. Tina waktu harita itu Bahrom. Harita keneh maksudna pin saat ieu teh. Pas ngajungkel teh maitan barianan geus maot. Naon amalna? Dua kalimat syahadat tuh deui ka surga we. Aduh nya. Komo urang ngucapkeun dua kalimat syahadat kerep urang mah. Kerep tiap salat aya dua kalimat syahadat. Hayu we diulang-ulang eta. Ngan medit mah biasa. Eta koretna alah eta. Jadi kudu nama dua kalimat syahadat teh nu tadina urang koret ge jadi berehan. Ieu mah lain tina sabab berehan nepi ka bisa ngucapkeun dua kalimat syahadat. Jadi ngucapkeun dua kalimat syahadat teh tina sabab naon? Berehan. Hebatna berehan teh kitu diterapkeun ku jelema kafir wae ge. Jadi salamet. Sakitu nu jelema kafir nu eta teh. Ai kitu teh cenah kumaha? Oh, mana? Ai geus maot teh. Pagos saltuhu tuluy ngamandian kaulahu ka Bahrom. Ku ulama nu ngamandian lagi jelema kafir teh. Pernah salat boro-boro, pernah wudu teu pernah. Modalna dua kalimat syahadat titik sakitu-kituna. Sapanjang hirupna ka tukang nyembah seuneu sapopoena. Musyrik nyakutukeun pangeran. Tapi husnul khotimah mah mata kade urang nyepelekeun batur. Ulah nyepelekeun jelema Islam. Aya kesalahan sautak saeutik. Komo itu mah tukang sholat, tukang ngaji, tukang nu digogoreng ku urang. Komo nu digogoreng nanti ulama pisan. Ku Kangjeng Nabi pandila luhumul ulama sumun qatilun. Darah dagingna ulama teh adalah racun anu mematikan. Artinya kumaha? Lamun urang wani nyacat ka seorang ulama, anu mana ulama teh diagungkeun ku Allah, maka ieu jelema eta panyacat urang mah jadi racun ke diri urang. Kumaha maksudna aja jadi racun ke diri urang? Nalika maot-maotna bakal dicabut imanna. Eta cenah eta nafsiran ulama Kalimantan ngahartian sumun qatilun. Nyacan ka kiai ka ulama anu padahal ulama teh diagungkeun ku Allah, nyacan nama naon we alasanna mah ningali sautak saeutik kakuranganna. Da ngaranna ge atuh jelema da kiai teh lain nabi. Teu dinaon teu dijaga, teu maksum teu diraksa tina dosa. Tuluy dijejeleh urang teh sing waspada cenah sumun qatilun. Nyacana orang kasa orang ulama bakal jadi racun mematikan ke diri urang. Kumaha racun mematikan teh? Nalika manehna maot bakal maot dicabut iman. Di mana-mana jelema dicabut iman cing kahadean sagunung naon wae hancur ahli neraka salilana. Mata ulah tuturutin apa batur zaman ayeuna. Nepi ka Sayyid Alwi Al-Haddad ge bebeakan digogoreng. Bejana Rotib Haddad teh cenah lain menang Sayyid Alwi Al-Haddad. Coba he zaman ayeuna Sulam Taufik teh lain barang pangarang Sayyid Abdullah bin Tauhid bin Wabil Hasim Alawi lain teh menang ngaciplak manehna mah cenah baheula teh tingalikeun we cenah teu ulah diturutan ku urang tuh ka jelema kafir ge ngajejeleh mah ulah power jeung power dina akhir hayat itu nu tadina kafir kalau diberi hidayah asup Islam urang nu tadina Islam dicoplokkeun Islamna pindah jadi kafir. Naudzubillah min dzalik jadi keunggih nya iku engge yeuh. Matak sotop eureun lah. Ulah ngagoreng batur gitu. Geus nu goreng mah urang gitu. Geus goreng mah urang. Piraku rek nyebut batur beungeutna goreng pokok sorangan leuwih goreng. Si mah goreng patut beungeut aya sorangan irungan oge. Beungeut naon gitu. Geus ulah ngagoreng batur. Wa kapan tuhu jeung ngapanan kaula. Jeung ngapanan kaulahu ka itu Bahrom. Wasalla itu jeung nyolatan kaula alaihi ka itu Bahrom ku kami disolatan dimandian disolatan di kapanan wadapan tuhu jeung ngubur kaula ka itu Bahrom
Oh, seorang wali besar Abdullah, Syekh Abdullah bin Mubarak teh nya ulama besar, wali besar. Seumur hidup teu pernah migawe amalan kecuali eta sakitu-kitu. Wa kana jeung kabuktian Syekh Abdullah bin Mubarak kagok teutik deui. Yaqulu eta ngadaw Syekh Abdullah. Ceuk Syekh Abdullah ningali kasimpulan eta riwayat anu kaalaman ku anjeunna nyalira, ya ibadallah wahai hamba-hamba Allah. Ceuk Syekh Abdullah, ya ibadallah wahai hamba-hamba Allah, istamilu as-sakha'a ma khalqillah. Istamilu kudu make anjeun. Kudu make anjeun as-sakha'a kana sifat berehan. As-sakha'a kana sifat berehan ma khalqillah sarta makhluk Allah. Kada jeung papada jelema komo jeung batur ngaji mah. Jeung batur ngaji mah sing naon sing berehan. Panggede-gede na ngabantu teh ka baturan ngaji. Fa innahu dasanyana itu sakho sifat berehan teh naon cenah yang kilul a'da ila darajatil ahibba. Yang kilu eta mindahkeun itu sakho sifat berehan eta mindahkeun al a'daa kana pirang-pirang musuh nu tadina musuh Allah dipindahkeun ila darajatil ahibba kana derajat kakasih Allah, kana derajat pirang-pirang kekasih Allah. Nu tadina musuh Allah ku berehan mah bakal jadi derajat kekasih Allah. Kira aku jelema kafir berehan nya anger we engke dibere hidayah geus asup Islam apa heuh. Faqulu nabi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi infa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qurabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassul abdi tawassul kufamurukan mugi Gusti Allah garis kia kajembar